Paiki atuh senamana kelanjutan tinu kamari senaon basa masak peuteuy teh ya. Hayu atuh taluturkeun. Paiki teh saatos masak peuteuy itu dilajengkeun kana masak asin. Aya asin sesa ieu teh asin selar hiji, asin buntung hiji, tu asin sepat dua. Sanes asin sepat meureun ketang anu kitu mah asin tamakang. Ku paiki teh disakalikeun we digoreng sadayana. Seep sakaligus alhamdulillah atuh henteu maker engke deui. Ari atos digoreng makan tiasa dianggot tuang enjing-enjing, siang, sonten. Terus beres mah goreng asin tah ayeuna mah urang ngagoreng sambeleun tuh paiki teh ngagoreng heula tarasi. Minyakna ge urut asin we keun bae bau oge. Terus digejeburkeun mah tu tarasina dikucak kocek gejeburkeun we cabena. Terus digejeburkeun cabena tuh ayeuna mah tinggal diabuskeun bawang bodas sareng bawang beureumna, diabuskeun tomatna. Keun we antep sinah ngadarorongeng dina katel keun bae meureun da moal parasea. Singkat carita mah tu geuningan geus asak we tinggal diabuskeun kana coet. Terus dipindahkeun makana coet tuh ditambahan gula beureum, ditambahan royco, ditambahan pecin, ditambahan uyah. Ari pek teh hareurin urang pinakeun heula we kana coet anu gede ngarah laluasa ngarendosna. Nyaan we geus dipinahkeun kanu gede mah menekot ngareunaheun kieu ngarendosna oge. Tah ieu mah sambal ala paiki sanes sambal ibu Lina. Tos beres mah sagala tuh ayeuna mah urang mimitian nya paiki teh ngalas heula sangu kana piring andalan paiki. Langsung tinggal tu jaatna dijeng-jerengkeun dina piring eta asinna hiji. Peuteuina dideukeutkeun, coetna dideukeutkeun, ngarah dalareukeut saur paiki teh. Pokona mah kudu sagala deukeut ngarah babari nambah. Acan am oge paiki teh geus asa neureuy cidu. Eta pas peuteuy diaweurkeun kana sangu haneut tuh da teu lami atuh langsung we dibelewekkeun. Diciwit asinna teu lami paiki teh nyandak jaatna dipotongkeun, dicoelkeun kana sambal paiki teu lami dibelewekkeun. Aya nu nareureuy cidu henteu ieu ningali huap paiki. Kantenan eta pas ngahuapkeun jaat pokona mah nikmat pisan. Paiki mah eta nyoelkeun jaat atah kana sambal tarasi. Sama aya jaat atah anu ngora aya 5, 6, 7 mah geus we seep ku paiki ku nyalira. Kantenan ieu mah jaatna teh jaat anu pararondok sanes anu pararanjang. Jaat hiji teh ku paiki masuk ditilepkeun tuh langsung dicoelkeun kana sambal dibelewekkeun kot ranguna ieu teh dina mulut oge. Anu resepeun mah jiga paiki pasti teh kabitaeun. Anu teu resepeun pasti bertanya-tanya cenah ari eta paiki nuang jaat atah teu pahit kitu. Nu aya mas puguh nikmat ieu teh jaat atah dicoelkeun kana sambal tarasi teh. Jaat mah bade di atah nikmat, bade di leob nikmat, bade di sepan nikmat. Tapi paiki mah leuwih nikmat keneh anu ngora kieu dicoelkeun kana sambal tarasi. Geus yakin pokona mah bakal ngaboroskeun kana sangu moal wareg ku 2 piring 3 piring. Paiki ge atuh ieu da dugi kakot papuket ngahuapkeun sangu nyoelkeun jaat. Geus nyoelkeun jaat teh dibelewekkeun, nyiwit deui asin. Eta geus nyandak deui peuteuy paiki dikucurkeun deui kana sanguna dibelewekkeun deui. Pokona mah pecinta peuteuy, pecinta sambal tarasi, pecinta asin sareng jaat, pokona mah wajib mararasa. Ulah ukur nempokeun paiki hungkul nikmat tuang teh pokona mah anu naronton oge kudu sami nikmat tuangna. Saya saur paiki oge jaat 5, 6, 7, 8 siki mah seep ku nyalira. Tinggal gara paiki dugi kakot nambah deui sanguna oge. Duka acan wareg, duka nikmat eta teh paiki teh dugi ka nambah deui. Nu puguh mah meureun ketang rampus alias rewog. Asin hiji ge eta dugi kakot seep ku nyalira. Sok sararieun selain asin anu seep ku nyalira eta peuteuy sareng sambal oge sieun seep ku paiki. Tapi kan bae ketangnya mumpung sehat, mumpung nikmat. Ari nuju sehat mah da sareng menu sederhana oge geus yakin we dijamin ngalimeun. Damang mah geuningan dibere daging sapi, daging hayam, anger we dituang teh henteu nikmat. Matak mumpung nuju sehat, urang teh kudu bersyukur naon wae anu dituang dinten ayeuna kudu disyukuri leres teu. Alhamdulillah geuningan tu beres we tuangna paiki teh seep 2 kali nambah. Geus beres mah tuang tutong hilap diguguntur ku cai. Tuang dinten ayeuna mah paiki teh ngahaja henteu ku cai ente. Soalna tuangna sareng peuteuy mata ku cai herang ayeuna. Tong hilap ditutup ku doa alhamdulillahilladzi at'amana wa syaqona wa ja'alna minal muslimin.